anta tiasa mohokeun kenangan sareng anjeun sumpah nage abdi kangen masa indah sareng anjeun waktos indah kerduaan ayeuna tinggal kenangan nu moal bisa dibalikan jeung moal bisa dilupakan percaya henteu percaya lain sulap tapi nyata anjeun teh mutuskeun cinta nyeri na luar biasa kasih sayang si anjeunna ayeuna atos teu aya meuni peri dina dada peri nakabina-bina peri aduh peri pisan ngadangu anjeun jadian jeung rerencangan abdi sorangan. Hampura pemirsa, jadi urang teh moal diteruskeun sairana kusabab suara urang isu keneh kieu mah nya aduh boro-boro ayaan suara teh barudak. Jadi jangan nikmati suaranya, nikmati juga pemandangannya. Masya Allah, alhamdulillah urang tiasa tafakur bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa urang teh bisa keneh menyaksikan keindahan alam anu ku kalian lihat nih. Pokoknya gitu yang anu ku ente-ente di deule ya diharap. Masya Allah, ieu teh laut barudak, ai laut teh cai anu loba nya. Caina ge beda, lain cai pas dina kulah bak masjid. Caina ge ieu mah asin. Aek nyobian, ya. Asin barudak asli urang mah, teu bohong. Urang mah tara ngabohong. Nah, urang teh biasana lamun ngapakur kieu teh sholawat. Ulangan saukur popotoan. Naon sholawat urang teh muji ka Gusti Allah. Hayu urang sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa salihi zalimin abki ala syamil hawa ba'yuni madalumin munanbil wajub fi sa'atiha bainal masajidi wal manadil. Hampura badak geus teh sabar teu ngagoron we. Hayu cenah hayu. Ya, nuju naon. Aduh, hampura barudak tadi orang, aduh hampura ya aurat jadi orang tanya. Jadi tadi teh nu rombongan geus ngagoroan wae kita pindah tempat. Urang pindah tempat wae yuk. Siap. Ditinggalkeun barudak. Tah lempang geura gara-gara bieu telat urang teh. Manten heula hampura. No.
lah anjing sehatnya orang jalan kaki. Amin. Ya supir lagi gini ada dia. Dia maju sorangan tuh. Mau maju sorangan? Masya Allah. Allah. Nah pemirsa ini jadi ini perahu ngadapang. Barudak orang teh rek nyurvei heula tempat itu. Ya nama ka dituna sepi barudak teh aya naon? Teh aya penghuni tapi ya disebutna tenda birunya. Ya, ya. Tapi saya parahu teh naon? Cuma pantai sami. Eta kayaknya naon di dinya? Iya. Penasaran sih. Oke, ikutin aja. Berlanjut. Insya Allah berudak. Hutan lindung bener asli. Jadi pohon kayak pohon-pohon apa sih? Gak tahu. Nyaho, tak apa. Pohon naon itu teh. Tapi adem banget guys. Katanya perjalanannya itu 1 kilo kata Asyik Mamang yang di depan tadi. Mudah-mudahan orang telesehnya. Pokoknya nama orang kabeh coba. Orang tafakuran alam. Kuasa Allah. Lihat di sekitar sana. Sangat hutan. Hutan banget. Hutan banget. Aduh. Alhamdulillah guys nyampe ke pantai. Alhamdulillah orang dibiayaanku ya Pak Manajer. Halo sayang. Alhamdulillah. Woo! Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana teh Kang? Lamun di darat di lari. Jadi nuki. Jadi di laut ini paling halus ya, paling cepat, secepat kilat, secepat cinta kepada Aku tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Enggak. Kira-kira kameramen lamun jeung di mana itu? Junteng. Lain jadi Cibuaya. Cibuaya enakan di mana? Nah, ini dia sih. Jadi ya, Soalnya masih sepi. Ya. banyak batu-batu ya. Itu barudak Karang Jackson. Gunung Nagado. Karang Nagado. Ayah bubuk. Rumah kosong gitu. Tempat ya? Kali sih. Oke, jadi kita lagi nunggu teman-teman kita dulu. Soalnya dia nyusul di mobil. Udah dulu. Aduh, oke aing. Enggak. Tong hilap subrek kayak gitu. Hilap subrek. Tong hilap subrek. Ayo ke mana? Ayo WA. Tong hilap subrek. Tong hilap subrek.